Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official limanawai ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matu kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Papunten kamari mah teu ngadongeng gitu. Margi balideg musim batuk musim flu ieu teh nya. Hapunten we hapunten. Ayeuna nembe tiasa dilajengkeun deui. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna. Dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk binga gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna ras dibagikeun dina media sosial. Biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi deui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngalateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anu ka 8. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tunggung tes. Curelat celung harita kitaria luncat ka belah sisi. Maksud nama rek mukakeun pipinding gorobak, karek oge leungeunna nyolongkrong kana gorobak. Torojol teh di belah tukang kaluar saurang awewe nu kacida geulisna. Buukna nu ombak banyuan diriaban katebak ku angin. Pipi hejo carulang, bibir ipis semu beureum, dipasieup ku baju anu nyeureub, dibarung ku imut anu ngageleny. Kitaria meuni colohok jika nu teu percaya kana tetenjoanana. Kuntuna kumerawat jika ucing nempo lauk. Komo eta basa nempo bibirna. Waduh, sugan mah jiga nu amis tiis. Harita kitaria cumarita bari arapap arep. Dupi nyanyi teh bade ka mana? Punten mah. Upami ieu laras paguron harupa 7. Mohon laras babade peryogi kasakit neng. Iya pun lanceuk aya kaperyogian saurna teh. Geus ngomong kitu torojol 4 urang lalaki kaluar tina jero gorobak. Nu tetela eta 4 urang lalaki teh Barda, Lurah Ali,
Ki Waryo jeung Kiranu. Sedangkan Nyi Ratih asup deui kana gorobah. Kitarya langsung mundur sabaraha lengkah. Matana nu tadina colohok teh aya mah waspada. Leungeunna geus siap nyekel gagang bedog. Nya kitu deui siap, nya kitu deui si Udin anu luncat ngacorelat ngadeuketan Kitarya. Sanggeus si Udin deukeut ka Kitarya, kadenge Kitarya ngaharewos ka si Udin. Waspada euy Din, jigana ieu jalma lain ngan saukur aya keperluan ngungkul. Ngan kade mun eta jalma opatan geus malodar. Bidadari itu mah bagian dewek Din. Si Udin nembalan Bung Eleh. Alah, sok we atuh paheula-heula ayeuna mah Kang. Hah? Heula-heula we ayeuna mah tah mangka ngariheruh heula jaluna Kang. Kitarya ngan ukur ngatilak ka si Udin. Anu saterusna haok we. Kitarya nyentak ka Barda nu nangtung panghareupna. Ngan untung oge Kitarya teu nyahoeun ieu nu dihareupanana teh Barda. Cacakan mun nyahoeun mah geus pasti tuurna bakal ngaroronjot. Di sana aya perlu naon si lain ke paguron kami, rek setor upeti atau rek setor awewe. Kade euy ulah waka kadudungankeun eta mah bagian kula heula si Bikang anu jiga bidadari mah. Nu pangheulana ambek harita Ki Waryo ngan gajleng Ki Waryo luncat bari narajang jeung ngomong ka Barda. Keun we Jang, ieu mah bagian Mang. Tuman manusia kieu mah ngarekan jalma jiga kabarang we keun bang bereskeun ku Mang ge mah Jang. Curela jeung sebrut. Sukuna Ki Waryo ngalayang ngahiuk bang baraan. Da pogo atuh dina narajangna dibarengan ku tanaga jero. Hiuk leplos. Dampal suku Ki Waryo ngan ukur ngahanca angin. Kusabab Kitarya nyingcat awakna dimiringkeun leungeunna gancang ngasupkeun serangan balasan ku peureup nu nunjel rek ngalagaduh. Piu. Tapi da Ki Waryo oge lain jawara kamari sore. Lain jawara kamar ieu di Tegal Karang teh dampaleungeunna punten. Tapi da Ki Waryo ge lain jawara kamari ieu di Tegal Karang teh mangrupakeun jawarana. Harita dampaleungeun Ki Waryo sakilat pake nakis jeung nyodorkeun panarajangna kana dada. Sedangkan leungeun kencana nyiku ngagedig beuh ngetik beuh. Awakna Ki Waryo semu murilit siut cebrot panggieun. Kitarya ngabangkieun beheungna beunang kasih kuku Ki Waryo. Nempok Kitarya geus beunang kateunggel ku jurus musuhna. Si Udin luncat bari narajang ku bedog anu diputerkeun. War hiut siut. Sora bedog ngagewer bakat tingkut tarik-tarikna ngahiuk narajang sira Ki Waryo. Kiranu teu cicingkeun barang nempok Ki Waryo dikepung manehna gancang luncat bari juralitan di luhur ngabendung panarajang Ki Udin. Bedogna nyeleber nakis sedangkan sukuna ngababuk ngahancap punduk si Udin. Tang koloyong si Udin ngoloyong pundukna karasang ngarai sing sireun. Ki Waryo jeung Ki Udin ambekanana ngahega matana mureleng. Din ulah dibere hate euy langsung ngeprak-pak ku jurus bedog iblis Din. Kitarya mere isyarat ka si Udin. Terus saterusna duanana laluncat ngepung Kiranu jeung Ki Waryo. Modar sia iya siut. Kitarya ngagorowok bedogna guguri lapan jika nu jadi sababaraha puluh. Nya kitu deui bedog Ki Udin sarua ngepung kokolebatan minuhan unggal seselah.
menang gempuran ku jurus bedog iblis anu sakitu ahengna. Kirana jeung Ki Waryo sateka polah ngabendung ku jurus-jurus andalanna. Tatatatatatatang buicak. Diaduna pakarang jeung buburinya-yanana kembang seuneu. Nambah-nambah kahengan eta tarung. Wush. Bedog Ki Udin nyeleber ngalabin curah. Celeng. Kirana luncat. Tapi aya ku aheng. Panarajang bedog si Udin sakilat malik narajang palangkakan. Wut. Atuh puguwe kirana ngalenyap. Basa nempo perah bedog ngakurilap nyeleber ti handap rek beulah palangkakanana. Dina dangat harita kirana geus eueuh kasempetan keur nyingcet. Dirina kudu ngaku yen para anak buah Ki Jantra tetela lain bantrak-bantrakeun dina ilmu silatna. Ngan tinggal sacongo buuk deui seukeut bedog Ki Udin rek ngahanca sasaranana. Sajorelat kalangkang bodas nyamber bedog si Udin. Des, dak dak, aduh, des. Si Udin awakna mental, bedogna mecleng. Kubra. Si Udin ngagoler di hanapeun Barda anu keur ngajega hareupeunana. Nempok itu kirana pias. Ki Waryo sarua menang gempuran ku jurus bedog iblis na Kitarya. Milangkeun bedog di hareupeun dadana nakis panarajang Kitarya. Tang. Dua seseukeut bedog diadu. Urinyai kembang seuneu mancaura. Panarajang Ki Waryo teu eureun kusabab geus ngagunakeun jurus nu ningkatkeun kakuatan jeung jumlah bedogna nepi ka ngajadi loba. Dikenca jeung katuhu bedog Ki Waryo teu bisa ditangkis deui gempuranana. Nasibna hampir sarua jeung Ki Udin nu tinggal sabaraha senti deui bedog musuh ngahanca awakna. Kalian syariat juru panon Barda nempo mara bahaya ngancam ka Ki Waryo. Seret jorelat. Kalawan sajorelat leungeun Barda nyamber awak Kitarya dibarengan ku gerakan anu dibarengan ku awakna nu ngalayang jeung sukuna ngababat leungeun jeung gadog Ki Waryo. Cebrot, des. Awak Ki Warya mecleng langsung nyangkorah dina rukun. Kubra. Corelat, celeng. Dua balad Ki Warya nu tadi merhatikeun keluar tina tukangeun tatangkalan. Duana kompak ngepung Barda. Bari bedog geus pating alabar. Laju narajang atuh eta budak bedog pating saleber rek ngaraca awak Barda. Nu saurang datang ti luhur bari luncat nampolkeun bedogna ngala embun-embunan. Sedangkeun anu hiji ngagorowok rek ngahanca cangking. Ngan hanjaka anu di hurufna ayeuna mah Barda. Nu ngan sakiceup metakeun leungeun ngarawel nongtak jeung nyiku. Gerakanana nu lincah katuturkeun ku mata nu biasa. Nu akhirna dua musuhna pating karoceak kahanca ku ganasna serangan Barda. Siudut jebrot celeng. Duanana mental nubruk tatangkalan. Tulangna remuk getih ngabayah bah maseuhan awakna. Duanana gegerungan kanyeri anu pohara kacida. Kitarya jeung Ki Udin hudang bari nyekelan dada anu panas. Matana mureleng ka Barda anu angger pancuh kukuh dina kuda-kudana anu terobah. Ambakanana turun naik amarah ngabebela lir cai nu ngagola. Aok Kitarya nyentak. Saha si laing? Saha si laing sabenerna? Ulah wakasa aing sia si laing can nyao kumaha jagona dudungan kami nu ngaran Ki Wira jeung Ki Jantra. Wanohkeun ngaran kuring mah Barda.
ngajak ka dieu teh nu maksudna mah arek silaturahmi ka Ki Wira jeung Ki Jantra. Cek Barda bari seri leutik, sedangkeun Ki Tarya jeung si Udin barang nyaho nu dihareupeunana teh Barda. Ngadadak kesang tiisna ngaragajag sawak-awak, tuurna ngaleper jiga nu kabulusan. Paromanana nu tadina galak teh ngadadak nguyung jiga leumpeuh daun ngulapes taya kawan. Dina kayan keur kitu, si Rijal anu menang tugas ngabejaan wadia balad paguron. Harita geus datang deui jeung pasukanana anu ngaburudul ngepung wakul buaya mangap ka Barda katut saprakanca. Ngaburudulna para anak buah Ki Jantra setik gedena mereka kuatan tambahan pikeun Ki Tarya jeung si Udin. Sok sanajan nah teh leutikna tetep kurang yakin bisa ngelehkeun Barda. Beungeut anu pias tuur anu ngororonco ayeuna geus waras deui dumeh nempo balad nu sakitu lobana daratan. Nah teh jeung pikiran Ki Tarya ngagarentes piraku teuing jalma hiji moal bisa eleh ku jalma loba. Si Rijal buru nyampurkeun ka Ki Tarya anu seuris sinis ka Barda. Kang Ya, nu sabenerna saha ieu manusia teh Kang Ya? Si Rijal nanyana semua heran dumeh nempo baladna aya anu geus ngagaloleh. Waspada euy, ieu mangkluk teh nu ngaran Barda. Hah? Barda? Si Rijal meh-mehan lumpat mun teu nempo baladna nu geus samagreng ku pakarangna mah kagok aso. Pikiran si Rijal nu antukna sarua jeung Ki Tarya. Barda geus taki-taki, sedangkeun Nyi Ratih noong tina gorobag kuda, gorobag sapi, barang nempo kakuatan musuh nu sakitu lobana. Pikiran Nyi Ratih jadi hariwang. Bisi Barda ngalaman nasib nu sarua jeung urut salakina. Nyi Ratih gancang muru ka Barda. Saharita kayaan nimbulkeun perhatian ka sakabeh anak buah Ki Jantra. Sirikna mata marolotot jiga ek bijil barang nempo kagelisan Nyi Ratih. Nyi Ratih ngembing kana leungeun Barda bari hari weus-weus. Kang, kumaha tuh itu balad Ki Jantra? Sakitu seueurna abdi mah hariwang Kang. Tenang Nyi, tenang. Keun wae. Aya Gusti anu bakal nulungan. Ayeuna langkung sae antosan we na gorobag Nyi. Cek Barda bari ngarered ka Ki Ranu, Ki Waryo, katut Lurah Ali bari pok nyarita deui. Kang Lurah sareng Ki Waryo Ki Ranu. Wayahna antosan we dina caket gorobag. Sangkantenan pangjagikeun Nyi Ratih. Keun anak buah Ki Jantra mah urusan abdi sadayana. Sanajan bari jeung hariwang, Nyi Ratih jeung saparakanca nurut kana panitah ti Barda. Harita Ki Tarya kade ngajorowok, "Kemong!" Kalayan teu talangke deui. Pasukan Ki Jantra nyerang bari pating gorowok. Pada ngababadkeun pakarangna sewang-sewangan rek ngarecah badan Barda. Tiuk hush. Pating kulilapna bedog jeung pating cereritna anak buah Ki Jantra nimbulkeun kayaan di eta patempatan jadi pikakeun. Barda harita ngawatak ajian miraga sukma robah wujudna jadi sabarapun ditambah ku ngembatna pasukan jin patalukan nu aya di Curug Cikreteg nyaeta jin Kalagenggong. Kalayan ketinggalan pasukan siluman Kalasrenggi nu aya di puncak Cereme nu ngabaur ilu campuh perang. Kayanana ngamukuak ngawi nu datangna ti luhur ngajambak buuk di bawah hiber terus diragrageun.
nya gitu deui nu datang ti jero taneuh nyeret jeung dibebeskeun nepi ka samet beuheungna. Huluna anu gulak-gilek langsung ditajong kuno aya di darat nepi ka mecleng jiga kalapano ditigas. Kejadian poe harita estuning di luar akal anu waras kusabab ari katempona ku si Tarya jeung Ki Udin mah jeung katempo ku Lurah Ali anu ngamuk teh ngan ukur barda nu kacerina jelung-jeleng newakan awak buah Ki Jantra anu bubar katawuran. Hiji oge eueuh anu manggap mulia sumawona ari ngayakeun perlawanan. Sedangkeun Ki Udin nu tadina rek bedegong dumeh loba bala akhirna palastra dijambak jeung dipariuskeun ku Ki Kalasranggi. Omo harita kala genggong anu nudag si Rija anu babay sagala rupa ditewak sukuna diburancungkeun. Si Rijal ngagorowok minta tulung. Ampun Barda, ampun, tolong. Dina bujur jeung cerok kolorna keluar cai jeung bukurna. Atuh puguh kala genggong ngadat dumeh ngambe bau anu ngangsreg kana irung. Waduh, manusia bangkar warasia. Geus ngagan naon ieu nepi ka edan ieu bauna. Waduh, ampun mabuk ngai madel. Teu tatapa sini doi si Rijal dibebeutkeun nepi ka awakna rembuk. Harita Ki Tarya anu calangap yang saya dina rukun kapanggih ku Kalasranggi. Wah, ieu mangglugna karawak. Ki Tarya dicekal beuheungna bari diangkat. Kayaan Ki Tarya harita teu jauh beda jeung si Rijal anu walawah weuleuh. Sewak matana burial buncelik celanana cibreg bau peuteui. Manusia bau. Aduh, karek bangge ieu bau kieu. Asa eueuh di nagri siluman mah euy. Rasakeun ieu. Jigana ieu nu matak bau teh. Ceuk Kalasranggi bari ngapetot gagang anu aya dina gegendukna Ki Tarya. Berat. Sajongjongan Ki Tarya ngahanang begeutna asak matana jiga nu rek bicil. Tepat lillah wah Ki Tarya ngagoak. Rasa nyeri jeung seul nu pohara teu bisa ditahan. Kalasranggi ngabarakatak mu puas bari ngalungkeun Ki Tarya. Hus. Awak Ki Tarya ngalayang sakolepat rag kana suhunan gedongna Ki Jantra. Boro-boro kubrak. Ki Tarya ngagoler pinuh ku tatu anu matak kinggiapeun. Ngacepat harepeun Ki Wirya anu keur tiuk nunggu beja di anak buahna. Sabagian pasukan paguron harupa 7 lumpatna aya nu nepi ka hareupeun pakarangan gedong Ki Jantra. Diturkeun ku Barda jeung gerobag sapi tukangeunana. Ki Wira harita can geleler tina karuasna. Ti hareup kadenge sora nu pating karoceak jeung blag-blugna sora awak anu dibanting-bantingkeun. Ki Wira gancang nempok ka hareup. Nalika geus nepi ka hareup, anak breh teh. Anak buahna keur dibanting-bantingkeun ku jalma nu sarua aya kana 10na. Ki Wira pias bari ngagerendeng. Ambe. Nah manusia nanaon eta. Asa kakarak manggih kasakten model kitu. Moal salah. Eta manusia pasti nuaran Barda. Kang Jantra hampura Kang. Riwayat kuring bisi tamat nganepi ka poe ayeuna. Hampura Kang. Ki Wira maksakeun ngagajleng ka pakalangan. Ngan Jaka Kalasranggi geus nyampah bari ngadorongkeun dua leungeunna. Angin anu kacidak gedena ngababad awak Ki Wira
atau sesa anak buahna anu maracleng pating poceh baraba kabru robo gedong jeung pangeusina ngarieg nusa terusna rubuh rata jeung tanah. Kiwira ngap-ngapan jika lauk di daratan suku nu katuhu potong kanyerina liwat saking. Kiwira maksakeun diri ngesod saeutik-saeutik ngajauhan nyingkahan Barda saparakanca. Nasibna kapilu rada mujur kulantaran rag-ragna jauh ti patempatanana. Nu akhirna Kiwira bisa lumampah sok sanajan awakna geus teu puguh rupa bari pinuh ku tatu. Indit kabur rek ngajugjug ka Gunung Gede nu maksudna dek nepungan Ki Jantra nu jadi lanceukna nu keur ngasakeun deui ilmu. Gedong Sigro nangtung angkuh jeung angkara murkana di Karanggali. Kiwari geus runtuh. Poe harita jadi poe nu pinuh ku sukabunga pikeun sakabeh jalma nu aya di Karanggali jeung sabudareunana. Bejana ngeunaan Barda malah beuki aheng deui patalepa ka unggal letah mapai-mapai ilu jeung terehna angin ngajadikeun ngaran Barda diluk-lukeun ku sakabeh pangeussi nagri. Gancangna carita Karanggali jeung pangeusina geus pulih deui kawas sabihari. Malah mah Barda micingan deui imahna nu baheula nu dijadikeun deui anu dijieun deui ku ayana bantuan ti rakyat Karanggali. Nya kitu deui gedong pamarentahanana diwangun deui malah leuwih agreng tibatan nu kamari. Kumargi menang pangrojong ti wedana sastra anu baheula pernah ditulungan ku Barda nalika nu jadi putrina rek dirogahala kahormatanana. Ngan hanjaka aya hiji deui anu can laksana nyaeta geganti kuku. Da geus sidik Barda mah teu daekeun dijadikeun kuku ku alasan lain ahli dina widangna. Ya kitu deui nyerati sok sanajan pernah jadi istri ku Sarya tapi manehna nolak da sieun keneh ku Ki Jantra bisi sawaktu-waktu aya datang nyerah. Dina nalika kitu nah atuh ari ujug-ujug heuleung waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.